Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Untuk saya untuk foto tangkal muntah. Asa bono kerlewatannya jang euy. Ulu. Saya saha. Ulu nya ulu. Nyawa eta si balakadona teh nya. Ulu dibalik deui Gusti Nu Agung Tobata Illallah. Eta ngaliwat ka kolot punten acan. Aduh. Ulu geus mulai tanggu masepnya. Aduh tobat Allah. Jadi pulang anting deui nya lain geura bantuan itu tunker ngawurungkeun seuneu. Ku gumasepna Gusti Tobata Illallah. Sok naon deui. Mulainya gumasepnya. Aduh siapa doanya lain sih kan mah. Lain paling genang nginjem. Tobata Illallah eta geus pulang anting dewa nya. Aduh tobat ulu nya gumasep kitunya asa eta teh ilmu ti dewek teh nya sok aku. Waduh tobat terus mulainya gumasepnya. Tah kitu atuh bantuan lain ku kelindingan wae. Aya Mang Cepot manawi teh teu aya ka mana wae Mang. Kumaha sehat? Alhamdulillah cager. Kumaha lain sehat jang hari besak mah ieu jeung awak sehat Mang. Mung ieu mana nuju teu damang Mang. Obat Alhamdulillah. Waduh naon eta jang? Runtuh. Oh anu runtuhnya kali ajang pilih kana mastaka hulu. Ya. Wihan deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang wilujeng pepenak deui sareng si Balagadona dalam channel Si Jago Ulin. Saya sedang berada di sebuah hutan belantara dalam rangka liliwetan. Berhubung saya memakai baju baru gitu ya, masih sengit gitu. Jadi untuk menjaga kehadeannya saya akan ganti dulu supaya tidak kehasepan ya guys. Nah ini juga YouTube Si Jago Ulin. Waduh tobat haladim. Aduh eta kelakuan si Sujang. Aduh astagfirullahaladzim. Di baju sileng Sujang sabisi aya gogog mudag. Aduh eta mun si gadera masih awak. Aduh eta mah tulang taring Sujang maka pake jang Idul Adha teh euy dagingan si Sujang. Gara di baju siapa kalau panulalajo. Aduh astagfirullahaladzim ngerakeun dewe katos atuh Mang keur mahareudang terus acukna tuh engal kene bau kasepan.
kumaha si lain we jengkel dewek mah lain sasujang. Tadi cenah teu si lain teh keur gering hate cenah gering mana naon gering kurana lain si lain teh sanes mang lamun gering kurana rana nu mana sia heuh ok bejakeun ka dewek sia hayang pelet anu model kumaha itu sudah eta si lain bisa teu ngaliwat heuh biasa tuh da mang si lain mah geuning masak Kira-kira cai ngaliwat. tutung asa cangcaya si lain bisa masak euy. janten maksudna teh mang sanes teu damang manah kurana gitu abi mah tapi naon cik asa haroream pisan gitu abi teh lamun ngajalankeun parentah Allah gitu sebangsa ning geuningan salat ngaji gitu dikir sareng sajabana gitu eta meni asa bareurat gitu hoream gitunya benten sareng anut di parentah ku Allah gitunya sok asa sumanget eta teh pan kategori teu damang manah gitu sanes. Oh nya bener gitu eta teh ngaranna teh keur gering gitu gering hate gering iman tapi da dewek ge sarua atuh sedang sia kana parentah Allah masuk hoream. Gimana keadaannya hari ini, barudak? Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga tidak lupa kalau hari ini ada saudara-saudara kita atau CS kita atau teman-teman kita yang lagi pada sakit, semoga cepat maut ya. Maut penyakitnya maksudnya. Saya sekarang sedang bersama The Message. Sudang nah si lain mah ngalewat asalila da batur masa kudu ngalewat teh ieu mah asalila meakeun durasi kitu matak baros nu lalajona ge euy. Data can asa katumang gigih keneh piraku bade dijahit emang kerahayam ya teh naon da kamijaan ya teh kedah pulen heula keun ulah rusuh santai kalem. Heuh lain kitu da naon lila kitu da dewek kaget ka dieu teh naon dek minta libut kitu geus lapar dewek kaget tadi ngadodoho alpat teh geuning kala lila. Bisa liwatan. Terkus-kus mah walaupun tak punya uang, hati tetap. Udah pengen senang udah. Berhubung banyaknya lagi pada sibuk cuma personil 2 aja biar 2 oke. Sama aja. Sudah dilakere tuh ieu euy dewek mah geus teu kuat euy geus kekerbekan aduh selain malila ngaliwat teh can masak deungeuna jeung naon eta deungeuna selain daging naon aduh Gusti tobat hayeullah ayaku kasepanya sok-sok atuh lain loba gaya lah berasakeun burunya Kita ini jangan tuh orang waktu sok-sok di baju sih ada raya lain gitu sakit besi gua iya tehnya sok-sok lain di baju makalah tuluy we ieu naon
ngomongkeun awak Jadi kita ini Gusti tobat walaupun Allah. pakai pungsat bahan, tapi jangan lupa bahagia. Jadi bahagia itu tidak tergantung dengan materi atau tidak tergantung dengan sesuatu. Tapi apabila kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan senantiasa diberikan kebahagiaan. Semoga berkah. Heueuh, keur mah duit teu boga, materi teu aya, jabatan teu aya, turug-turug iman gering teu ngalaksanakeun parentah Allah, sagala larangan Allah di pangsunggul dipangtakang disumpak. Omongannya nepi ka balelol kieu. Heueuh kitu jadi lamun urang teh keur mah teu boga duit, deui teu iman ka kasih si atuh abi teu kapedeo. Waduh, aya kubalaganya. Aduh, sakali ewang atuh saya sujang dewek hayang kapedeo. Kamana si Mang Cepot kalah ngaleosnya nyawadek nanyakeun eta abi teh bade naroskeun kumaha supaya abdi teh ulah hoream kana ngajalankeun sadayana parentah Allah kitu kalah ngaleosnya. Aduh, Naon sujang sabieu ngageroan dewek nya heueuh. oh nabi bade naroskeun kitu ka mamang kumaha supaya ulah ngedul ulah hoream Nya kana ngajalankeun segala parentah Allah. nya teuing atuh da dewek seru wae ngajalankeun parentah Allah mah hoream kitu. Kan dewek mah jampena geus Allahumma maksakeun teh kitu. Oh nyamun mang teu aya jampe khususna. Ya atuh di dewek modalin ajengan. Tapi cobaan we atuh kaajengan mah aya meureun kitu sujang. Jampe barang dahar wae aya geuningan jampe ka WC kitu komodo ya tuh jampe supaya ulah hoream kana ngajalankeun parentah Allah nya pasti aya tuh. Namun jampe supaya diudag-udag randa dewek boga sesujang. Tah eta naon jampena mang? Si laing ai kanu doa jeung nu kitu mah meuni sumanget gampang atuh bacakeun we si aing si maung aing maung Bandung. Tiupkeun kanu kertasna bulankeun kanu batu geus kitu baledokeun kana punukrana. Si laing bakal diudag-udag rana sadijamin sudah. Mang Cepot masukan teh nyawe halase di Bandungan mah balik boga guru teh. Gampang sasujang tinggal balik usaha jeung ulah poho we ngadoa ka Allah sing serius tuh. Nah, Gradi ini baju tadi heula ada si raing sujang era si eta awak Gusti tobat ilallah dagingan kitu. Eta mah tulang we jeung kulit awak teh sujang tapi sigana lolobana mah dosa nya si laing teh heueuh. Wios atuh Mang Cepot mokokeun segala emang abdi mah jalmi penuh dengan dosa. Banyol atuh dewek masih sujang kitu mun diagutkeun kana eta kitu atuh gradi baju lain tadi kitu tah heueuh lain tadi di baju kitu pantes dengan. Jang cik atulah menta suling jang lah ngarah rada pantes tuh itu kan ngestere asak lewatna jadi ku suling mah bakal ngeunangan si suling lah. Oh iya genah parantes atuh ieu di sawah mah aku suling mah jaba jeung ngaliwat kitunya. Jaba komong ai asin manu karitu sambel lalap pedo elon dewek teh itu bulan yang tegeren sugan atuh aya nu nyangut belut ke uang beuleum di dieu uang dahar babarengan.
Jadi para wargi sadayana sim kuring teh ieu teh dalam rangka membahagiakan diri. Jadi untuk membahagiakan diri itu gitu teh saya ayah. Jadi bahagia itu diciptakan, bukan datang dengan sendiri. Emang kajengkel oke gitu. Hakikatnya gitu yang sebetulnya diciptakan oleh diri sendiri. Kumargi naon eta teh saur kolotna urangna nuju ke Damang gitu. Ke Damang naonnya rupi-rupi anu ke Damang manah mah gitu. Ke Damang desa. Siga naon siga aya nu dagang kaos gitunya. Karaos. Maka aya nu nyeri waos bakal supaya kirang-kirang mah asa nyindiran gitu. Pada mah da lain nyindiran eta maksud dagang. Tapi menurut para sepuh ini, para ustadz ulama jadi yang memberikan kebahagiaan secara hakiki adalah agami sareng dari gamu, agama dan dari gamu. Jadi agama bagi manusia itu ibarat air gitu untuk ikan. Jadi sekaya apapun manusia, gitu, sebenghar apapun dia, bahkan sekonglomerat apapun dia, apabila seorang manusia gitu, tidak menjalankan agama, maka dia akan mengalami yang namanya ketidakbahagiaan, bos. Apa Kurt Cobain, gitu, vokalis Nirvana, gitu. Dia itu bunuh diri, gitu, bukan gara-gara banyak hutang ke warung, atau gara-gara tunggakan listrik, gitu, atau ledeng, bukan. Uang banyak, popularitas dia sedang di puncak, kurang naon, tapi nabat bunuh diri gitu. Kiraku gara-gara bahagia bunuh diri habis sana ditarima cintaku bunga desa bakat ku atau bedek bunuh diri moal aya geus nu diputuskeun. Atanapi seseorang naik jabatan gara-gara bahagia dia bunuh diri. Jadi bunuh diri itu gara-gara tidak bahagia, jengkel, stres, rungkan, rudek, gitu, riweuh. Begitupun dengan si Cobain, vokalis Linkin Park, Chester, tuluy si pemain drum Avenged, mereka itu bunuh diri gara-gara stres, jengkel. Keker mah gitu ya. Duit teu gaduh, artos teu aya. Kamu itu kerjanya kadi. Maaf guys, kesalahan teknis. Iya, jangan suruh. Tekan ke ini terus berada di ganjil maganya. Maaf guys ya, ini bukan acara mematahan, tapi ini dalam rangka
saling ingat mengingat. Karena saya juga belum termasuk orang yang soleh gitu. Kalau orang yang soleh itu yang memiliki sawah lah gitu. Itu mensol. Ya, Hah? Eta we. Mana eta? Oh sabarami. Yes, ini non resep, bukan resep menu gitu, menu tradisional gitu. Mie gitunya dicampur sayur kangkung, namanya mekong. Biasa mah keong emak. Bagus. Sudah ada bosan nih kok. Tuh, guys. Bagi Anda yang belum pernah merasakan nikmatnya mekong gitu ya, boleh dicoba, direkomendasi. Wih. Yes. Menu terbaik. Batur main masak arepa. Wangi. Jalannya. Bakal kalian? Bakal kan? Udah mau jadi duit enggak? Iya itu udah. Bentar oleh. Pokok jadi duit. Apa sih? Goceng hiji wae mari wae ceban. Ceban oge bakal jadi. Mau kan? Mantap bro. Mantap guys.
Saya ucapkan terima kasih kepada Haji Nurdin yang telah memberikan dukungan. Nurdin mana ya? Haji Nurdin, pemilik Tiara Mebel. Oh iya, itulah. Juga kepada Tono Hartono Barbershop tah. Ini yang sudah memberikan endorse kepada saya. Nah, tuh. Atur nuhun, Pak Tono. Rada gayanya. Kalau ayah menyebut rumah itu. Ya sebenarnya kebaya ya tanya. Agak rapat. Gelap banget, bos. Kalau membuang air panas sebaiknya jangan langsung dibuang ke atas tanah, karena takutnya di dalam tanah itu ada semut-semut yang lagi berpesta. Kita lanjut dengan minyak kantong. Nggak ada teh itu. Sudah pakai tai, pakai iya. Tamu. Sudah terus kepala pembina. Nggak goreng, mesti goreng sama salah. Ini satu itu. Sabar ya guys. Wangi, 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 wangi.
goceng jiwa yang mau ya bang. Kan gue mah nggak jadi. Mikung. Si Bang Cepot kemananya? Iya ngestereh asap. Guys. Saya ucapkan terima kasih kepada Haji Nurdin yang telah memberikan dukungan. Mana ya? Haji Nurdin, pemilik Tiara Mebel. Mikung. Oh iya, betul. Ada gayanya diomong. Nah, maka ayah menyebut rumah itu. Guys, bener kebaya ya tahan. Agak rapat. Wangi. Gelap Garut bos.